bingung-bingung cek Kiai Husain Al-Imani. Hari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am. Surat Al-An'am sasurat baca ngan pelebah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeuh rahmat. Baca 212 tah. Eta dibaca bareng balik Ki Husain ka ditu. Dibaca tah. Bahkan macana lain nyana bae. Anak maca, pamajikan maca. Surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana. Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kari. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang. Nah kagagahan Kangjeng emang kumaha? Kagagahan Kangjeng pembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngaranna Rukana. Rukana gagahna tenar sa Mekah. Katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah. Guru penca Abu Lahab teh belajarna di nyana. Abu Jahal belajarna di nyana. Haji Nasir di nyana. Haji Pendi tetaramat ka Bogor lain orang belajar Cimande dagang salak. Di dieu kiciuan melulu. Teu meunang mani krepek-krepek kadal kieu. Wah, aya orang set. Giliran aya musuh bae lupa. Koreng dagang salak di Bogor. Iya duduan ieu teh beres we. Tapi lumayan yang nyingsinan kadal bae mah. Golok panjang biasa, ini cabut pendek. Golok udah panjang. Udah geus sieun euy mah Haji Pendi golok panjang amat ieu, masyaallah. Sajengka. Jadi ai tukang tipu maka golok-golok pakai nipu. Lain dagang bae jelema nipu, lain ka awewe bae nipu, lain ka pemerintah bae nipu, golok pakai nipu. Ieu jelemana saruana jeung si Haji Nasir. Kula geus saget, boh hebat hati golok, masyaallah. Kula kan osok didele-dele golai buatan mana golok yeuh. Maksudna paranti kalapa apa ke suluh apa paranti gelut kan kanyawan. Orang dicabut ya set. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Potong. Nah, si Rukana gagahna luar biasa lantaran Mekah mah dikuasai ku jana kagagahanana. Jangkung gede jelemana. Pas samprok jeung Kangjeng masyaallah digang nu hese lumpat. Cak Rukana mad. Aing keheul ka dia. Dia dikerumuni manusia, disegani manusia, dipakai karesep ku manusia. Dek lompat ka mana dia? Pernah karangkas cenah. Balik ngaran dia itu. Poteskeun dia. Tinyawa dia kain. Ngaing guru penca di Mekah. Eueuh nu tah nyahoeun ka ngaing. Kagagahan ngaing geus nyahoeun kabeh. Abu Jahal, Abu Lahab anak buah aing. Ayo sia di ka mana lompat. Cek Kanjeng Nabi, hayu orang adu kekuatan. Ya, ngalawan dia. Hayu. Sok orang adu kekuatan. Saha coba nu eleh. Wow. Eta Ki Rukana langsung ninju. Pereupna geus segede kalapa. Rukana, masyaallah. Asana lamun jeung Haji Pendi mah teu kudu gelut, dikieukeun pae. Tah ku gagak heuh, langsung balepak bae. Haji Nasir mah kena angin ada ngagulibes. Gagahnya seru kana tenar. Jawara geledegan, masyaallah karim. Kanjeng langsung ningali permainan Rukana, tenang Kanjeng. Begitu
begitu leungeunna datang ke Kangjeng cekal ku Kangjeng. Begitu dicekal awakna ku Kangjeng dicekal. Sakitu gedena mungkin sakintal setengah maya rukana. Diangkat ku Kangjeng Nabi. Set kalau dikubayar gua. Cek Kangjeng Nabi langsung ditutupkeun. Atuh kapoekan. Kangjeng Nabi sidak kebeki. Sidak gagah. Begitu udah. Ulah deuleunya na remeng-remeng. Aya kene dia emang di dinya. Ulah coba-coba sih ya. Ayo cak Muhammad udah. Cek Kangjeng udah. Awas ya. Ulah awas atuh kuari bae sih. Langsung masang deui. Begitu masang Kangjeng Nabi mah kieu bae. Teu ngalawan Kangjeng kieu sidak. Langsung ditijuan ku kirukana. Dek sadaekna. Memena malaikat Jibril datang. Mat. Tenang. Ulah dilawan. Sidak. Begitu ditijuan langsung ke kurukana Kangjeng Nabi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah kacan nanyakeun sabaraha kali sia mah bawel jasa subhanallah bihamdihi subhanallahil azim acan ieu mah acet budak ja nyaho si acet kirukana tina tanaga luar datang ke tanaga batin. Sia kuaing kuaring. Aing make tanaga batin nang di Cisoka. Pelor geus dahar kuaing, gabah geus dahar kuaing. Ambo. Pohara teh Cisoka pohara eta. Langsung dibeten. Kanjeng Nabi Haji Pendi ge bisa teh ku situ beten-beten. Ngan kapacirit. Lain tanaga nu kaluar. Beres. Dibetenkeun langsung tijuan Kangjeng Nabi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah timiti ditaruh terus tijuan sakadaek make tenaga dalam terus dikerahkeun Kangjeng Nabi tetap subhanallah bihamdihi subhanallahil azim datang kang geus sajang nang oleh pas aya terus Kangjeng terus subhanallah bihamdihi ye hayu golek paksa langsung teu pamit deui balik ki rukana bebe jaka babaturan woi orang di urang geus aya ahli sihir eta Muhammad orang ahli sihir kos kitu ge ulah diantep encan diangkat jadi rasul kakarak umur 20 tahun geus ngelehkeun jawara geledegan babacaannya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim baca 202 dibaca dengan ulah napas kira-kira Haji Nasir langsung aduh bacana 202 okos aya jelema usahana keur ngajejes usaha keur ngajejes bingung nyana ngobrol jeung anakna nak usaha abah ieu keur kieu bae heueuh ceuk ieu boro-boro ngagedean urang hutan tungtungna mah ieu mah wasa potong nyanaknya heueuh ceuk ieu kumaha kahareupna ieu urang jual bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah datang begitu datang tata dina jana geus ngomong ti heula ka anakna duh itu ti jauh kene aya kiai asana kurang tepat amat cek nanya datang urang keur kieu lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan tetapi urang keur riweuh datang sasalaman ngomong kieu je Kiai Husain sabenerna mah kedatangan kula kurang tepat lantaran atuh lah sakumaha nu tadi diobrolkeun je kadangnya ti jauh kene wali mah nyahoan mentek sing hade wali mah nyahoan nyana beureum beungeut beureum beungeut tetep jujur urang ka imah ulah bingung ceuk Kiai Husain Al-Imani ari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am sasurat baca ngan pelebah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202
wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeuk rahmat. Baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husein ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pamajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah warabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kali luar biasa. Naon bae kesulitan-kesulitan aya jalan bae ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb. Terus makin ningkat neangan Ki Husein ieu ka mana? Ki Husein maksudna terima kasih. Teu daya kapanggih. Asal datang ka imahna eueuh, asal datang ka imahna eueuh. Salila nyana aya di imahna mah tah Ki Husein teu daek datang-datang. Pan aya kiai urang mah lain kitu pan. Wah, pasti dek merek ay. Wow, malah geus diteleponan. Kapan mau ke sini? Kapan? Udah ada kerasanya belum? Kiai tolol sama kiai kos gitu mah. Kiai ge aya kuari kiai na ge aya. Ai kiai asli embung. Embung dibere jalainannya nang Allah, ayatna ge ayat nu Allah, nu macana ge nyana, atuh geus dipasrahkeun ka Allah. Teu daekeun ka panggih. Nah, eta ayat lain sambarangan baca mantap make aturan 202 ieu mah keur nyaritakeun 202 tah subhanallah bihamdi subhanallah 202 sarua jeung ayat eta wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah masyaallah karim sok kukula diijazahkeun ka kabeh bisa aya kesulitan-kesulitan perdagangan ieu khususna ieu nya tapi ingat engke ka dituna moal sapi kakarang dibahas cenah hese dek mere ieu geus menta sapi ti heula bahkan memeh maju sapi geus kudu ditungtun tolol lah mal manjur nah surat naon tadi keke gua lebih jahan dah celina lain celi lain biasa tuh dai amankan iya karim. Nah, iya ge maca subhanallah bihamdi subhanallah 202 ngan ulah napas. Teu kuat cenah ge sakuatna datang ka mana urang ulah napas. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah. Sabaraha tak kuatna. Engke 10 20 kuat. Eureun barakat deui. Tapi Kanjeng Nabi datang ke Rukanah ngaleh-leh teu kuat. Nah, tenar kahebatan Kanjeng, kagagahan Kanjeng, kasep aya di Kanjeng, ganteng aya di Kanjeng, gagah aya di Kanjeng, pinter aya di Kanjeng, cerdik aya di Kanjeng. Wah, segala aya di Kanjeng. Aduh, awewe lapar neuleuh Kanjeng seueuh. Ku kasep-kasep. Aya jelema geus 2 penting teu dahar asal neuleuh Kangjeng. Ya Allah, seueuh. Urang coba keur seueuh neuleuh Haji Pendi, lapar. Urang keur seueuh neuleuh Haji Nasir, belu. Ai lapar bahanteun kan belu. Belu bahasa Jerman. Ya Allah, ya Rabbi Kangjeng, masyaallah. Hingga mun kudu dicaritakeun mah lobalah awewe anu pagedrug jeung awewe deui. Lobalah wanita-wanita anu pagedrug ngen kulantaran Kangjeng Nabi mah naon kitu ngaranna embung diperebutkeun ngadoalah Kangjeng ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti dibere kasep dibere ganteng dibere sagala-galana lain nu abdi nu Gusti abdi dilahirkeun ka dunya ku Gusti teu ngaku-ngaku abdi mah ulah jadi fitnah ka kasepan abdi ulah jadi fitnah ka gantengan abdi sakumaha fitnah na kasep nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula sakumaha ganteng nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula jadi fitnah sehingga dulur kula nu ngaran Yusuf ka penjara sanggeus di penjara loba fitnah-fitnah nu lain amankeun abdi Gusti supaya ulah jadi huru-hara ka kasepan teh ti harita ka kasepan Kangjeng mastur sehingga tenang tentrem neuleuh kasep tapi teu jadi fitnah Kangjeng
kasepan Kangjeng jeung Kangjeng Nabi Yusuf bakal tembongna engke di surga. Kangjeng Nabi Yusuf eleh ku Kangjeng Nabi urang ngan teu jadi fitnah di dunyana tenang tentrem. Urang geuleuh dipendi kan kasep tapi tenang tentrem. Maksudna teu kahayang teu naon. Datang ka embung urang geuleuh beungeutna ge. Datang ka embung urang. Gitulah Kangjeng Nabi urang. Ya Allah ya Rabb kasep Kangjeng teh. Nah, iyalah Kangjeng membawa rahmat. Maksudna kumaha? Bisi aya nu can apal bahwa pangeran teh Allah Kangjeng Nabi diutus. Rahmatna terus ke kampung urang sehingga urangnya oh pangeran teh Allah. Bisi can aya apa can aya nu apalin bahwa nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi, rasul terakhir teh Kangjeng Nabi. Rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka Tangerang khususna umumna ke saantero. Urang apal ku ari nabi urang nabi akhir zaman la nabi akhir zaman la nabi ya ba'di cek Kangjeng. Besi aya anu bodoh kasorot ku rahmat Kangjeng ulah datang ka bodoh. Kan aya jelema bodoh salat ge kan nu bodoh momal beres. Aya jelema bodoh tapi teu daek ngaji. Begitu ngalah wudu pas ngalah wudu cairna kurang. Pas ngejirna endek ngumbah suku nu kenca eueuh cai. Bodoh kan. Akhirnya tetep baiknya ada sholat ke masjid. Begitu sholat dengke. Sholat ada dengke ieu dikalurkeun hiji. Allah dengke Allah. Sabelah maksudna. Nu ieu doang nu napak di henteu. Lo ditaranyakeun ku naseun ke sholat teh nanya sih eta kunaon sih dengke. Masya Allah gak aya ge lamun aya huru hara di lembur ya di lembur. Besi aya nu hajat. Wow, aya golek, aya naon. Urang deuk nurunkeun hujan kan salat 2 rakaat tapi salatna sabelah. Salatna sabelah ieu diangkat ka luhur. Salat sabelah ieu diangkat paranti nurunkeun hujan tengah peuting. Kukula geus pernah dicoba abreg-abregan teh hujan. Masya Allah. Dan mantak tilok deui lah izin ka Gusti Allah henteu lah pernah terjadi. Kula eta dibere wiridan ku almarhum Abah. Salatna sabelah doang kitu tah. Sabelah napak, sabelah jengke. Baca ayatna mah dikeun aing mah. Geus mah baca bae deui. Teu. Eta bener aya anu hajat tadi teh 3 barungan. Aya nyaho coba wiridan ti almarhum. Dibaca teh ku kula bari jengke. Maksudna salat suratna eta, rakaat kadua suratna eta, bari jengke setengah jam salatna. Jadi 20 menit ruku, 20 menit urang jengke tah. Bangsa anu boga penyakit darah tinggi, darah rendah moal beres. Bener eta. Kakarak sarokaat naik ke 2 rakaat geldug. Wah, hebat aing yeuh. Diijabah. Tah eta aya kos kituan tah. Ngaranna ge keur ngora. Dimanta gajeun teu dipake ku kula. Paling ge paran teh lamun hujan doa dibaca. Ku kula pernah. Rabbi firli wali walidayah kan eta lamun hujan eureun. Pernah hari Haji Pendi diturunan kan ku kula. Hajat Haji Epi. Berg caknya na ieu doa ti kiai dibaca ku Rabbi firli bakaning bareng Rabbi firli wali walidayah warhamna kamarwan eta hujan makin gede. Haji Epi geus kieu bae isi doa kiamat cek eta teh mendang di sana ti kiai coba teruskan Rabbi firli wali walidayah warhamna terus boh tenda hiber cak Haji Epi geus ulang doa geus ulang doa lah bah atuh mah acak-acak cek kieu acak-acakan kabeh barangnya na teu ngadoa eureun teh hujan. Atuh malam eta nya jeung Haji Nasir diusir teh balik sia tenda aing acak-acakan. Atuh bebeja isuk ka kula ka itu Ki doa teu banjur hadiah heula teu henteu ya itu teh beres bentar guguruna kudu make kukudang nyaon teh kukudang ya dasar ceuli lenci. Nah, nyana sholat isya belah, nu ieu dikaluhurkeun, kabeh kaget. Aing ditanya coba, beres sholat ditanya. Sia sholat kunaon eta tadi? Ih, ulah sok ulah tanya, sholat bae sih cenah teh. Lain, kabehan di jaduan apa kae sia masih. Jang mah hiji. Aing wudu cek teh di keran, pas deuk mbah ieu, eueuh cairna. Mantak teh ditapakeun ku aing, tolol sia mah. Eta karana bodoh.
supaya kasorot ulah bodoh baik. Ieu lah rahmat Kanjeng nyorot set atuh bebeja sia kasaha tah mentak aya rahmat Allah masyaallah ulah bodoh-bodoh teuing kos aya deui nu bodoh du bodoh jelema ditugaskeun jadi imam begitu ditugaskeun jadi deuk imaman itu kan kudu deui ada nah banyak sih dilangsungkan baik kan ditut batu keluar nyana nita nu bodoh nita nunjuk imaman gitu kan imaman tah itu mah keluar kan imam eta nu bodoh teh nangtung we di hareup ku tukang geus kajajar deuk takbir imam can takbir sih nyana tetep bae kieu bae datang ka 15 menit 20 menit datang ka setengah jam can takbir akhirnya sholat masing-masing kan sholat masing-masing ini mau kebal amat si imam ke takbir ngomong henteu naon henteu geus beres kabehan saralat ditanya sia nangtung bae emang kurang aing nungguan imam jakena nungguan imam siapa tadi tidak jadi imam lain beusi aya nu ngimaman nu sejen aing titah di dieu kan ople eta nggak rusak kakak nah iya bodoh karena lu badak ulah datang ke bodoh di pondok Kanjeng Nabi diutus rahmat nyorot masya Allah badak masjid hasbunallah mah atuh kasorot ku rahmat Allah atuh datang ke ulu sholat nih para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang nyaritakeun Kanjeng Nabi kakara umur 20 cuplikan nu kamari 20 hiji keur bebejeuna tinggal 22 23 sampai 25 dan selanjutnya eta mah caritaan di lembur kula di Cilongok ke bakal dilanjutkeun ieu mah di dieu mah geus sakitu maulidan nu tadi geus urang nyaritakeun Kanjeng mah resep bae masyaallah karim luar biasa aya jelema ieu di jalan teh ada ka Madinah begitu di ka Madinah kendaraan anak baheula makan onta sakedupna teh wah kena angin onta pablesah nyana ge ragag gitu ragag nyana aduh ngan untung haju disalametkeun ku Gusti Allah onta aya deui nyana naik berangkat salametlah datang ke Madinah begitu deuk ka masjid aya tukang samangka itu baheula makan masih deureun di zaman Kangjeng mah saya aya anak ngan di sisina tukang samangka nyana nanya ieu samangka ieu sabaraha samangka ieu sekian lain itu mah samangkana mahal gede oh iya geus cek nyana teh ke kula deuk meulina tah salat iya geus malah geura ka ditu bae ka masjid ayeuna salat ka masjid biasa beres salat panggil jeung Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi ente salat samangka hah izin atuh cak Kangjeng Nabi kitu kunaon tuh di jalan menang musibah ku Gusti Allah disalametkeun alhamdulillah datang ka bisa ka dieu kunaon deuk salat deuleu samangka haju eta keur salat cak Kangjeng Nabi maning meuli samangka nu leutik apa nu gede atuh kudu izin cak masyaallah tuah kok kanyahoan di jalan kene kuku lagi kanyahoan ku Kangjeng Nabi ba ieu urang ulah pajar teu kanyahoan nu mantak urang deuk maulidan da sing hade inget ka Kangjengna tadi ge kula moal ka dieu sebenarnya mah kula moal ka dieu ge beda sabodo lah teh urang teh geus moal ka pondok lah lantaran eta tadi nu keur mimiti dicaritakeun ku kula tadi ngan aduh cek kula teh ieu mah kula mah lain deuk ka Masjid Hasbunallah lain deuk ka panitia lain deuk ka Jipendi mah kula mah ka ibu-ibu bae mana sama hayang kapanggih jeung ibu-ibu ulah mah jeung ibu-ibu ga lain nu kolot da ieu lah jadi malam ieu urang caritakeun Kangjeng intina masyaallah Kangjeng memandang urang boro Kangjeng waliullah ketika disalaman assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir nyana ngajawab ketika orang salam ka wali sana assalamualaikum ya Sunan Rahmat ngajawab nyana bahkan neuleukeun ka urang teu maot assalamualaikum ya Maulana Hasanuddin Banten atuh Syekh Maulana Hasanuddin neuleukeun pernah ieu ge Haji Pendi ku kula dibere cara-cara kos kitu pernah nyana
Assalamualaikum ya Hasanuddin. Naon sia? Orang Hasanuddin urang di. Itu salah. Nah ilah para jamaah kaum muslimin, urang cinta ka Kangjeng nyaritakeun Kangjeng Musak itu hebatna. Bosan-bosanna. Jeung nyongsron bae kunaon eta rasa cinta urang ka Kangjeng mendak dicukupkeun heula sakieu insyaallah iraha-iraha urang lanjutkeun deui nu jelas nu penting tanda urang cinta sehingga urang karahmatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dina Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana leuwih leuwih ka para panitia jeung ka warga di dieu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit